Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Pak. Ya bade iya ngelamar pagawean aya teh di dia. Enggak, Pak. Tarik. Aduh Pak, ya abdi teh rek bulan puasa nya dengan padamelan aya teh di dia teh nya. Mang gitu mah. Kada aya pengalaman heula, pangi bade ngalamar ka dieu mah. Kamu juga pernah aya teu pengalaman teh? Bade gawe teh buku abdi teh dengan pengalaman Pak. Buku sesang di dia teh. Dengan gawe teh aduh. Oh, nah mah kieu, Pak. Bapak nangan heula pada melannya di luar. Jadi pas menang pengalaman damel di luar, ngalamar deui ka dieu, Pak, gitu nya. Ini mah betul-betul anak itu kudu aya pengalaman heula. Bu. Abdi teh Pak di dia teh dengan pengalaman gawe aduh ampun. Nya saya setting Pak dengan gawe teh. Dia abdi teh ah. Ya enggak, enak mah kieu, Pak. Ayeuna Bapak ini ti dia. Jangan heula pagawean di luar. Teh geus aya pagawean, bukan pengalaman balik teh ka dia. Pas enggak ini Bapak enak mah gitu lah. Oh, terjadi aya pengalaman. Ini tak aya dia, tak aya ngomong ini, Pak. Ini, Pak. Aduh, udah kumaha panjang kita tuh ah. Aduh, liar banget. Aduh, kemana deui? Ya tendangan digawe teh aduh, liar lah. Ah, ampun. Ah. Tuh, aingah digawe meuni hese dengan pagawean di Konoha teh aduh, ampun, ieu teh kumaha wae. Pabrik sakitu lobana di Karawang. Alamar mekuat loba kemana-mana nu narima ya Allah Gusti kieu teh ampun ah.